bodor daripada orang jadi cita paruku. Mending surah sedih cengat segil babarengan. Yo skateboard sketsa bodor. Suka buka gokon jangan termikir kasusah. Mending nonton skateboard di Aldo Channel. Kernaon abah meningah ulang gitu. Abah teh keur bararingung ce. Bingung kunaon deui bah. Biasa we mikiran hirup. Bah, hirup mah teu kudu dipikiran tapi dilakonan. Nya hayang mah bage kitu ce. Nya atulah cicing wae bah. Nya ce abah ge hayang jiga batur boga usaha. Nya tinggal atuh. Heuh pan ce, abah mah teu boga modalna. Gampang lamun abah butuh modalna. Gampang kumaha ari ce? Kumaha lamun ngajual ginjal. Ucung sok ka mana wae adi teh. Eta solusi nu alus bah. Terus kumaha ce? Ayeuna abah ngajual ginjal. Tah hasilna pake jang modal usaha. Terus kumaha ce? Tah engke pas abah sukses tinggal meuli deui we ginjalna. Leheung lamun usaha abah sukses. Iya lamun gagal kumaha? Eta mah resiko dalam berbisnis bah. Reka mana John meninggal siap-siap kita. Berindit lah Ini ke mana? ke kota. Rek naon? Janjian yang babaturan. Lain yang babaturan yang awewe meureun. Lain. Yang satu dede milu. Lah gua anu dede di mah lah, geus. Curiga dede ulah milu. Bawa janjiannya awewe nya. Curiga naon moal lila, sore ge balik deui ka dieu. Yang geus dede mah milu Nya, ni rumit hirup dede. Nya bae atuh, da rumit mah paeh lagi kubat nyamuk. Reungit eta mah atuh. Rek mana Eti menigeus gaya kitu. Rek ka salon atuh ce, rek perawatan. Hebat Eti mah, perawatan oge kudu di salon. Nya atuh ce, kudu rutin. Rutin kumaha? Tiap minggu perawatan supaya hasilnya maksimal. Eta oge lamun aya biaya na atuh Eti. Kudu maksakeun atuh ce, kan eta ge jang ngabahagiakeun salaki. Acu Neni geus di mana? Biasa we geus di warung eueuh mah meuli sayureun. Ece tuh bosen gitu, masak wae di dapur. Tuh bosen Ece mah, oke bakal karasa ku Eti. Karasa kumaha ce? Di saat salaki lapar, moal merhatikeun seberapa glowingnya banget Eti dan seberapa besarnya si BH Eti. Tapi bakal merhatikeun seberapa besarnya kejo yang ada di wadah sangu. Aya naon, Dek? Hayang ngarampa eta meunang teh. Ya meunang atuh, Dek. Kenapa naon diusapan pi? Nya kahayangna atuh. Ini resep buluna gomplok kieu. Nih hayang nyium pi bae. Nya sok, Dek. Ini gereget kieu. Tapi kade entong digegel, Dek. Moal atuh pi. Menang ucing lewang ti mana ieu pi? Ayo bener rek indit heula. Rek indit ka mana ari Bunda? Aya meuni loba tatanya pisan. Kumaha Bunda we atuh rek indit ka mana oge? Bunda, kan ayah oge hayang apal Bunda teh rek indit ka mana? Ayah mah ulah apa nu penting Bunda balik deui ka imah. Angger Bunda mah nya lamun keur datang bulan teh sok aadatan. Nya bae we, mending keneh aadatan daripada Bunda datang bulan ujuk-ujuk minta emas 5 ton. Daek ayah. Mending aadatan we. Aadatan ka aya. Nai. Naon?
lamun misalna Inai menang warisan 5 miliar, tah posisi Inai can boga imah, can boga mobil, jeung can boga pamajikan. Naon anu ku Inai rek dilakukeun? Udang sare ka kamar mandi reksi banget dek, ngimpi. Kadulur anu di lembur baraya anu di kota, pecinta skateboard, skate Sabodor Radio Channel, tong hilang. Tekan subscribe, masuk subscribe lah. Kurang sasarangan subscribe. 1, 2, 3. Cring. Mantap. Yo, skateboard, sakit sabodor. Daripada urang jadi cita paruku, mending surah seru cungan segil babarengan. Yo, skateboard, sakit sabodor. Suka buka bokon jangan kau mikir kasusah. Mending nonton skateboard di Aldo Channel. Skateboard,